memperbaiki diri teh datang ke mana? Lain wiridan, lain zikir, lain maca Quran. Memperbaiki diri mah eta mah amal-amal biasa. Memperbaiki diri mah sadar dah sehingga timbul rasa syukur. Alhamdulillah aing dijadikeun manusia tetesan Kangjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika mimman 'allamnahu. Tetes saking wong kang ruh alimnahu ringsun sadawahu iman dakhala halaman yaman yusra ing negara muslimin ahlil bait saking ahli bait as-sayyidatu Aisyah utawi Gusti Aisyah binti Ja'far as-Shadiq kang putra dan ki Ja'far as-Shadiq al-madfuna kang den kubur jawari babil qurafah dalam atawa kalawan nanangga bab nanangga teu barak bab qurafah wa ala bab turbatiha munaratun qasyarah lan iku tetep ingat lawang kuburan Sayyidah Aisyah utawi menarah kang cindek. Kadzalika mimman alimna iku tetep saking wong kang urung ingsun sadahu iman dakhala lan manjing manusa ing muslimin alil bait saking alil bait Rasul Imam Ibrahim utawi mastakada Imam Ibrahim Imbil Imam Zaid al-Madfunah kang putra ki Imam Zaid kang dan pendam kharijat Matriyah ing dalam Jabaning Matriyah. Ieu menceritakeun ahlul bait keturunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dibunuh sebagai syuhada asup ka negeri Mesir nu aya di Mesir. Ieu kamari Sayyidah Sakinah entos uktul Imam Husain, Sayyidah Zainab bintul Imam Ali entos di ditu. Kitu kene nu asup ka Mesir teh putra putri Sayyidina Ali, Sayyidah Ummu Kulsum, Fatimah di daritu aya di Mesir. Sayyidah Ruqayyah sami di ditu. Ieu tina sawarena nu asup ka Mesir anu kaula nyaho min ahlil bait adalah Sayyidah Aisyah bintu Ja'far as-Shadiq aya di Mesir. Ayah Siti Sakinah, ayah Sayyidah Aisyah. Etalah nu aya di Mesir. Kami waktu ke Mesir itu ziarah. Oh, robe di Mesir. Masya Allah. Anu karomahna di antarana manehanana bisa nyaritakeun bahwa negara Mesir tahun sekian bakal aya penyerangan, tahun sekian bakal aya penyerangan. Geus kadeuleu ku manehanana. Ketika manehanana erek ngarawudu, embung kaluar ti imah, embung neuleuh manusia. Penting teh terus we tadarru taqarrub ka Gusti Allah. Satu ketika batal, embung kaluar nya. Minta ka Gusti Allah. Dibere ilham ku Gusti Allah. Ketigkeun tanah di jero imah diketigkeun tanah tek kaluar cai wudu lah yana di dieu. Setelah wudu kemudian ditepak deui kunya sanggeusna ditepak tetep aya muncar cai minta ka Gusti supaya dieuweuhkeun ieu cai dibere ilham moal eueuh ieu mah tanda penghormatan kaula cek Allah ka anjeun kajenkeun nyarahueun batu. Ayalah sumur Siti Aisyah. Masya Allah. Karomah. Di dunia lamun diangkat derajat diberi bintang. Bintang 1, bintang 2. Saya kertek pasti ke-7 ya. Tuh kan. Eta penghargaan dunia seperti eta. Naik jabatan, angkat, balok 1, balok 2, balok 3.
Mun ditanya Haji Pendek, ai anggeus teh balok datang ka sabaraha? 9. Teu nyahonya nama balok datang ka sabaraha beakna, bintang datang ka santet. Nanyakeun tilok nyaon teu. Atuh eta bodoh teh betahnya mau bodoh teh. Teu nyahonya nama datang ka sabaraha teh balok nu sok aya di dieu teh nyaho. Bintang sabaraha teh nyaho. Geus bae nya, itu mah kapanggih. Mak, aya bentangan kana di dieu. Bintang 1 apa bintang 2? Nyahonya sebenarnya sakara. Lu jelas mah aya bintangan be. Ya. Payah. Tadi buka polisi orang balokan di dieu. Sabaraha balokna? Emang lain emang atuh aya sabaraha di dieu balokna teh 1 2 3 apa 8? Emang datang ka 8? Pugu nyaon teh sih. Ya. Geus kajian bagus eta geus kitu. Hari sorga mah geus teu nyawa kos kitu. Geus teu godo geus pokona mah. Bodoh teh terus-terusan. Santri emang yang kepangkat atau ente nu mata ulah waka disalahkeun santri mah lamun misalnya santri ditanya yeuh di dieu bae aya gubernur datang ka dieu make pakaian biasa pentingnya mun santri mah eta bupati apa gubernur pan bajuna akur bae nanya misal ka Mas Santri ya saya mau kencing di mana tempat kencing tuh mal sopan santri mah sebab teu nyaho bahwa eta gubernur teu nyaho sono ada airnya, lihat aja sendiri. Tenang. Jadi mau bodoh teh tenang. Nges. Jenderal misalnya jenderal. Ya, saya mau sholat mau wudu dulu di tempat-tempat doa. Airnya ada, coba aja puterin. Kalau ada, kalau kagak bau cak jenderal poharam. Itu jauh aja dah. Ulah waka marah eta jenderal ka santri, ulah waka marah eta gubernur ka santri, nanya teu sopan ngajawabna. Tuh, cari aja sendiri. Tuh, cari. Ulah sebabnya teu jauheun pangkatnya. Lamun eta gubernur jeung jenderal marah, seret itu anak. Kenapa? Tidak sopan. Masuk undang-undang tidak sopan. Emang aya? Ada sopan. Penghinaan. Masuk ke pasal penghinaan. Menghina dia. Dia tahu saya jenderal kali. Begitu dia Mas Santri ya mohon maaf ieu mah dek dirantai emang kunaon karena mana ditanya teu sopan kali emang eta saha eta jenderal emang jenderal ya, emang gitu aing mah teu nyaho sugan teh hansip ya kitu teh itu nyaho aing mah sugan teh lain jenderal teh nyahoeun geus ketika teu nyaho ulah kaget gubernur ge anak enggak sopan itu tanya interogasi ke orang emang sia teu sopan kasa ka itu ya tukul mah sakikieuna bae. Emang nanya tempat kiri baca boleh itu aja coba aja cari sendiri. Jadi begitu emang siapa tanya eta saha? Saya tah. Eta gubernur. Oh gubernur. Itu teh jauh. Sikono gua mah atuh lah urang lembur mah RT naon gitu. Eta deuleu ku sia tadi dieuna teh abang baluhan di dieu na. Henteu gula teh deuleu-deuleu teh tah. Jadi nu teu jaho mah kudu dimaklum. Nu mantak mun kadatangan kiai teu jauheun pangkat kiai padahal wali. Nah, teu menang kieu teu sopan sia ka wali. Teu menang kos kitu. Teu ke kiai harus sopan sama kiai. Nih, kiai ini. Ya, harus sopan. Antak Habib ka deuleu pangkatna handap. Ente jangan begitu sama Habib. Sembarangan aja. Begini-begini juga turun Nabi. Dari mana kamu dapat agama? Dari Nabi. Nabi itu tetesannya nih sama saya. Hormati dong saya. Pugu jelema teh jauheun ngan Habib. Atuh kasih tahu dulu. Saya Habib. Turunan Kangjeng Rasul. Paling cak anu ditanya teh, kok Habib sih enggak pakai peci sih? Kan Nabi nyuruh pakai peci. Jangan banyak ngomong loh. Ini mah urusan gua, tapi yang penting gua Habib nih. Jadi kuari besok inget ka dongeng Abah kula teh. Ayah Habib marah lantaran teu dihormat. Marahnya na. Ayah jelema hideung, masyaallah dihormat. Sasalaman dicium dibulak-balik ke mana diiring-iring. Kepentingan anak. Nah, nu Habib teh marah. Woi, saudara-saudara. Ini salah. Orang hitam yang hina kenapa dihormat-hormat? Dia bukan keturunan Habib, ajam dia. Kalau saya nih turunan Habib, kenapa enggak dihormat? Salah kamu sekalian. Marah eta Habib. Jol kiai anu klarifikasi.
Saudara-saudara, semuanya tidak salah. Ini Habib tidak dihormat, nggak salah. Ini ajam orang hina tapi dihormat, nggak salah. Sebab penglihatan masyarakat, Habib karena tidak mengikuti kakeknya, tidak memakai syariat, dianggap bukan Habib. Ini orang ajam karena make petuah-petuah kakeknya yakni Kanjeng Nabi. Walaupun dia orang ajam dianggap Habib, enggak ada yang salah. Nah kan nasihat ngenang. Oh cak Habib hujanya. Masya Allah. Itu dianggap Habib teh ya kulantaran teu make aturan syariat Kanjeng. Ari ieu nu lain Habib dianggap Habib lantaran make syariat. Atuh urang ge ku ari lamun nuturkeun Kanjeng Nabi dianggap Habib. Ngan ulah kieu doang. Nih Habib. Habib gadungan. Jadi nu lain Habib dianggap Habib lantaran nurutan Kanjeng Nabi. Nu Habib asli teh dianggap Habib lantaran teu nurutan Kanjeng Nabi. Oh nu salah. Nah, kelantaran Habib kaarti kunyana langsung memperbaiki dirinya. Memperbaiki diri teh datang ka mana? Lain wiridan, lain zikir, lain maca Quran, memperbaiki diri mah eta mah amal-amal biasa. Memperbaiki diri mah sadar-sadarna sehingga timbul rasa syukur. Alhamdulillah aing dijadikeun manusia tetesan Kangjeng Nabi. Endeu kumaha syukurna aing ka Allah. Batur mah ajam aing mah nabi. Syukurnya na. Tidak syukur etalah engke bakal rendah sarendah-rendahna. Timbullah tawadu. Habib teu ngaku Habib sanajan. Habib ya? Ah enggak. Mantap. Ieu mau encana naon? Anah Habib. Aya maksud lain kecuali Habib nak memperkenalkan teh maksudnya bagus. Ana Habib Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ghazali. Ana Pendi bin Pendi bin Pendi bin Pendi bin Pendi Al-Jahandami. Wah, teu beres ta pokok situ. Akhirnya dengan cepat Habib mah tawadu, Masya Allah berbalik kuari jelema nu tadi mencemooh Habib kuari Habib dipakai karesep lantaran geus tawadu dipakai karesep teh sana enggak kamari mah keur hayang henteu ketika jana geus embung jelema kabeh kanyana nyana geus embung kos kitulah kahirupan teh ketika urang geus embung jelema datang. Urang lamun embung karena dunia datang. Urang hayang karena dunia lompat. Tanu matak embungkeun karena dunia datang. Ah cenah aing ge nek embungna kudu bebeneran. Ulah aja embung semu-semu atuh dunia ge kabur deui. Apa segitulah. Masya Allah nu lain Habib dianggap Habib lantaran nuturkeun petua Habib. Nuturkeun mauizah Habib syariat anu dikembangkeun ku Kangjeng Nabi. Nu asli Habib dianggap lain Habib lantaran teu nuturkeun Kangjeng Nabi. Ulah kaget kos kitu teh. Nah, ieu keturunan Kangjeng Nabi nu aya di Mesir. Di antarana Siti Aisyah nu berkaramah. Masyaallah kan. Bintu Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq eta adalah cucu Uyut. Nah, iya mah anak saya Ja'far Shadiq ngaranna Siti Aisyah. Dikuburna di mana? Jawari Babil Qarafah. Qarafah teh kuburan di Mesir. Ala babiha wa ala babiha turbatun mudaratun wa ala babi turbatiha mudaratun qasyarah. Aya munarahan masjidna tak di luhur. Urang mun di mana ka ciri oh itu Siti Aisyah. Belah itu oh itu Siti Sakinah. Oh, rame nu zarahna, nu dagang lomba. Wahara berkaromah. Eta teh Siti Aisyah anu geus narurut ketika naon bae nu dipake ka hayang ku jana ucapanna sakecapnya. Waliyatullah insyaallah. Wa kadzalika kitu keneh mimman alimnahu dakhala Misra turunan Kangjeng min ahlil bait rasul Imam Ibrahim bin Imam Zaid al-Madbunah Khariyat Matriyah. Sirahna hungkul ketika perang buntung huluna dibawa ke Mesir. Awakna buyak dicacang-cacang
sirahna dibawa ke masjid syuhada min jumlatil syuhada. Teu kaget para habaib mah ketika perang Paeh dicincang teh geus biasa ti luhurna si kitu Said Husain teh luhurna dipotong. Geus tararane sebab ti ditu kos ka itu mata gagah para habaib. Teu sieun Paeh ngembangkeun agama di urang teh baheula para habaib. Para habaib nu mantak lain lalawan turunan Kang Nabi gagah datang ka kuari. Habib Lutfi leles gagah. Imam Habib Rizik nu kasih gagah. Bae Habib Budor gagah. Garaga. Habib Rizik lain lalagan gagah na pahara jasa. Habib Budor eta kan sabala cicing tadi di Habib Budor. Di dia cicingnya. Satu ketika nyana kan ngayakeun pengajian sababaraha lembur di samping dakwah. Nyana balik penting mantes ceramah kemudian tekuat jasa ya tekuat matana tekuat tunduh jasa nyana kan nyupiran sorangan Masya Allah minta ka Allah ya Allah ya Rabbi saya ini udah gak kuat tapi saya pengen sampai ke rumah sekian nanti ya karena di rumah banyak pekerjaan ibadah kepadamu ya Allah RPS dilepaskan mobil datang sorangan. Itu Habib Budor ngantu menang di beja-beja bayar itu. Jangan. Lumpang sorang. Ente coba ngajajah. Hayangnya coba. Jadi pendi misalnya. Aduh nurutan Habib Budor, hadiahan Habib Budor. Ya Allah ya Rabbi. Abi ngantuk ieu tapi hayang geura dagang kan ka ieu mah. Lamun isuk-isuk teh datang kan ieu dagangan hok. Urek dilepaskeun bayar. Set isukna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah. Udah turut-turut nah. Eta lain lalagaan Habib Budor. Masya Allah geus boga Habib Tohan nu baheula. Bisa kejar-kejaran jeung polisi. Kita eta mah dieu kula jadi catatan bae. Ka Abah teh saya mau ke sono ke mana ke Habib itu tuh non Abbas. Saya ada anak santri enggak yang itu yang apa namanya nganterin saya. Ada kebenaran Abah na boga motor budak santri teu boga SIM gitu antarkeun itu diantarkeun set pun di baheula mah di tanjakan Cimonet teh tanjak belah dituna belah katuhna eta pom didinya teh begitu di memehna asal memeh nanjak eta nanjak we aya ta polisi di baheula set trit polisi cek kabeh terus biasa polisi kan make motor BM ieu teh non ngaran-ngaran gede teh Bentley ieu mah jeung nu bodoh teh kos karan ieu motor anu gede Harley oh sia makan kos gitu begitu ya duduk cak santri teh bagaimana terus eta jana ngudag teh daekeun ngudag coba ngan tuh ngawal kos ngawal ajupan iya bensin Bib nggak ada bensin udah bensin dulu cerek-cerek teh nggak bensin heula kan di belakang tuh tadi set bensin eta kunaon atuh lain ditangkap ditolol teh polisi ayo model kan terus beres bayar set berangkat polisi ngudag deui atuh naonan datanglah ke Habib Abbas. Polisi balik. Kekuatan polisi. Kekuatan balik. Geus. Barang datang ke Habib Abbas. Dah, pulang sono. Saya udah datang sini buka sepelukan dengan Habib Abbas. Bib, saya pulang ntar gimana itu? Wah, udah sono. Bib, ini kalau pulang itu polisi masih ada. Wah, udah. Pulang sono udah. Selamat dah. Santri ge bae aing mah geus kukumaha ge pasti ditangkap. Nah atuh SIM teh boga apaan? Kunaon atuh eta polisi teu neuleueun ka nyana. Nu sejen mah trit. Nyana ge geus dipasrahkeun motor ge jan. Maksudna dipasrahkeun ge jalan nu nyana ieu nu kiai. Sabolo kiai geus ka dituna mah eta deui budak. Teu tanggung jawab da budak. Lah gimana? Nyana lalaunan tadi polisi teh maksudnya sampai ditangkap. Narasan, culek.
Diteruskan ke polisi. Terus. Nyana inget ke Habib Abbas. Terus. Habib Toha terus. Eta polisi gitu deh polisi. Terus datang ka dieu nya kieu bae. Aduh. Eta si lalakon kunaon kos kitu. Polisi teh nurutan Habib Toha. Terus. Urang lamun nyaritakeun para habaib anu geus deukeut ka Allah pohara. Nya nama asal geus deukeut pohara. Dibere karomah teh tah lamun polisi dibere bintang eta penghargaan. Wali dibere penghargaan karomah. Ngan teu meunang dihayang-hayang, karomah teu meunang dipermainkeun. Nu mantak kadugalan teu bisa pake perang teu bisa. Teluh teu bisa pake perang, teu bisa. Teu bisa tama jang atraksi doang, sulap teu bisa pake perang sulap. Dikir-kir jadi manuk. Eta tadi sapu tangan kok jadi manuk sih? Manuk dikir-kir jadi sapu tangan deui. Ya Allah. Tah, ku ada sapu tangan dikit set. Jadi duit. Artinya namun bisa nyeun duit pemerintahna atuh sapu tangan bae hanya meuli nu loba gitu-gitu. Tapi kunaon henteu, berarti kan teu bisa pake perang. Nah, teluh teu bisa pake perang. Sulap teu bisa pake perang. Ini bisa pake perang. Ini adalah karomah. Ketika geus terpepet darurat militer. Cek militer teh darurat karak. Ya Allah. Wow, dibere langsung. Kos gitulah eta keur carita darurat Habib Toha aya ngapanggih jeung Habib Abbas. Eta kos gitu. Atuh eta polisi mah bisa katahan gitu sanu nahan sih. Nu lucu mah eta keur meuli bensin. Nya naon sakumaha anu kenceng teh. Atuh pan neulekeun jelema eta si polisi stres teh naon. Lailah ahli bait teu aneh perang dihareup nya nama nu kuari perang di Baghdad nu kuari di Suriah eta adalah keturunan zuriat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngembangkeun agama di urang zuriat Kangjeng nu mantap kukula mah dicatat bae ketika Ahok kakarak naik jadi gubernur catatan di jero hate kula nu mantap nyeri kula ieu kanyana emang naon tah ketika manehanana debat tegas ketegasannya nah dilawankan ku Habib Rizik cek ada teh atuh kenapa ku Habib Rizik Habib kalau nggak betah pulang ke Arab nyeri tak kula adalah Habib Rizik na para aulia Allah ngembangkeun agama ti Arab ana minal Arab cak Kanjeng Nabi sia ngusir-ngusir katulah sih bener bae ye ulah sambarangan. Nah, ialah keturunan Kanjeng Nabi. Wa kadzalika mimman alimna dakhala min ahlil bait. Ye Rasul Imam Ibrahim sirahna hungkul. Wa mimman allahu bina.